Allahumma salli ala nabiyyin Hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim Salim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Utruk wa amsik kulla ghillin wal hasadi harim li'iradil muslimina fataslamu. Utruk kudu ninggalkeun maneh wa amsik jeung kudu ngaker maneh kula gilin kana saban-saban kadendaman wal hasadi jeung kana saban-saban kadengkian harim kudu ngindarkeun maneh li'irdil muslimina kana kahormatan jalma-jalma muslim. Nah, teka baca. Fataslamu maka ari maneh eta bakal salamet. Oh, nincak ngaragada nincak kehormatan muslim lah. Teka baca tuh. Oh, harga diri ya tuh. Nincak harga diri orang-orang muslim kudu ngahindarkeun. Zakaronu tursaha anazimu kinazim fi hadzal baiti dina ieu bait syu'baini kana dua cabang fayuqulu maka dicarioskeun ala nasqima dengan netepan kana urutanana perkara marono tos tipayeun ieu ma naon dicaritakeun teh wasyubatu lapad wasyubatu ari cabang asalisatu wal arba nomor ka 43 eta tarkul ghilli henteu dendam wal hasadi jeung ulah hasud. Naon ari gilu naon ari hasud tuluikeun. Fal gilu maka ari gil eta bikasril gini kalau dikasrahkeun gina eta hikdu dendam keneh. Wa huwa ari hikdu eta samratul ghadabi buahna amek. Wa mahalu kuatil godobi jeung ari tempat kakuatana kaambek eta alqalbu hate. Wa makna ujang ari maknana itu algil eta golyanu damul qalbi golyanu damil qalbi ngagolakna getih dina qalbu. Lintola bilinti komi pikeun nungtut babales. Oh iya balas dendam. Oh non teh uyah bayar uyah, getih bayar getih gitu tah. Wa maknal hikdi ari maknana hikdu eta ayal zama yen ngamisti kolbahu kana kolbuna si jalma naon istisqoluhu ngarasa beratna eta si kolbu wa bugduhu jeung ngamisti naon kaambekna itu kolbu wa ayaduma jeung
misti naon aya duma yen langgeng naon dalika itu istisqo jeung teu istisqa jeung bugdu. Maksudna kumaha eta nya? Ngarasa berat, tuluy-tuluy ngarasa berat berarti ambek asa ieu saberat artikeunana. Waya beko jeung tetep itu dalik. Cik kumaha nya teh? Dendam tapi yang ngerasa berat jeung ambek kumaha maksudna? Kela orang emutan. Mang jam-jam istisqa ngerasa berat. Ieu duana lagi jadi bingung bete mikiran ngamisti si hate kana ngerasa berat, ngamisti si hate kana ngerasa ambek atawa ngerasa berat teh misti kana hate atawa ambek teh misti kana hate. Asa rorola keneh asa gitu. Ngamisti kana hate teh ngerasa berat na si jalma kudu tong ngarasa berat na si hate atuh. Jeung ambekna si jalma ngamisti kana hate. Si jalma mentong kana kolbu de atuh. Lieur. Jadi ngarasa beratna si jalma teh ngamisti kana hate atawa si hate teh ngamisti kana ngarasa beratna si jalma antu teh nya. Bener, si jalma ieu tong kolbu marajena. Pulpen teh ya Allah. Itu heula lah. Ngamisti kana hatena si jalma teh naon istisqa luhur ngarasa beratna si jalma. Wa jeung ngamisti kana hatena teh naon bugdu kaambekna si jalma. Jeung tuluy-tuluy ayana eta teh rasa ambek jeung berat teh. Dendam intina mah nu tadi we ngagolakna hate ngagolakna getih dina hate jang balas dendam. Wah. Benteh. Ieu dihandap. Aing balik potong. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ngadawuhkeun kalapad al-mu'minu ari jalma nu iman eta laisa lain ieu si mukmin eta bihukudin pendendam summa hadul hasadi ari salajengna ari patokanana hasud dengki eta karohatun nikmati bencina kanikmatan wa hubbu zawaliha jeung hayang leungitna eta nikmat anil mun'ami jauh ti jalma nu diberi nikmat geuleuh teh nikmat jeung resep leungitna eta nikmat di jalma nu diberi nikmat. Sopo alih isi al mun'am alaih jalma nu diberi nikmat. Wa huwa ari itu hasan teh eta min nataijil hiqdi tetep tina pirang-pirang buahna dendam. Natijah teh nilai buahna we
hasilna. Wal hikdu jeung ari hiket ari dendam eta minat tajil godobi tetep tina pirang-pirang buahna kambek. Wal hasadun makri hasud eta far'ul far'i cabangna tina cabang. Wal bugdu jeung ari kambek eta asal pokona tina pokok pangkalna segala pangkal eta ambek. Qala ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahsul kenapa tahsul ulah silih dendam maneh ulah silih dengki maneh. Wala tanajasu jeung ulah saling jasus saling intip saling korek. Wala tabagodu jeung ulah saling ambek maneh ulah tadabar jeung ulah silih tukangan maneh kabeh. Wala yabi' jeung ulah ngajual sabatuk sebagian maneh kabeh ala bai ba'din di atas penjualan sebagian lain. Wa kunu jeung kudu barukti maneh kabeh ibadallah ibadallah eta ikhwanan jadi dulur al muslimu arjal muslim eta akhul muslimi dulur ti muslim nu lain. Wal makna ari manana eta tamana ulah nyita maneh nyita teh ulah pengen bercita-cita zawalan nikmati kana leungit dan nikmat anu geuri ti batur. Wala tazidu jeung ulah nambahan maneh kabeh fi tsamanil mabi'i dina hargana barang nu dijual la lirogbatin lain kana resep fisyiroi kana meulina eta mabi' balik taghuru balikta kana rek nipu maraneh kabeh goirokum kalian maneh kabeh. Wala yabghadu wala yabghad wala yabghadu jeung ulah ambek saha ba'dukum sebagian maneh kabeh ba'dun ka sebagian lain. Wala ya'rudu wala yu'ridu jeung ulah ngabalieur saba'dukum sebagian maneh kabeh an ba'din dina sebagian deui karohatan karna geuleuh lahu ka si ba'din. Wala yaqul jeung ulah ngomong saba'dukum sebagian maneh kabeh limustari silatin ka jalma nu rek meuli sil'ah meuli banda fi zamanil khiyari dina waktuna khiyar teh milih rek nuluykeun meuli atawa rek ngabatalkeun jadi rek jadi atau moal barang meulina teh gitu. Jadi akadna gitu akad jual meulina teh rek tuluy atau geus we stop tajamal hiar kela cenah nimbang keur nimbang kitu ulah ngomong kumaha ka jalma nu rek meuli banda teh pas keur hiar teh ifsah kudu ngabatalkeun maneh teh ulah ngomong kitu ulah ngomong ifsah hadal bai ifsah kudu ngabatalkeun maneh hadal bai kana ieu jual meuli. Wa ana ari kaula eta abi rek jual kaula ka maneh mitlau kana saumpamana eta barang biar khoso kalawan leuwih murah mitlau itu batan hargana eta mabi' barang nu rek dijual nu pertama eta au ajwada atawa kalawan leuwih alus minhu tibatan eta mabi' bisa mani kalawan hargana eta mabi'
gehel ieu mah. Tong dibeli di urang loba anu kitu mah leuwih murah cenah. Tong ngasih eta padahal kan aya dina zaman hiar. Keur jual meuli keur naon akadna rek tidak tau moal bahkan rek tanda tangan diputus. Tong meuli kasih eta di urang loba anu kieu leuwih murah, tah enggak boleh kayak gitu ya. Kecuali merek dinyalakakeun si ituna. Disalametkeun ku urang meunang eta. Montong meuli kasih eta di urang leuwih alus hargana sarua akur tah ulah pokona mah lah. Wa ta'atu jeung kudu ngajalankeun maraneh kabeh. Ya ibadallahi, hei hamba-hamba Allah, makana perkara tasiruna anu bisa jaradi maraneh kabeh bi kalon eta mah teh kana kum kaya maraneh kabeh auladu rajulin wahidin budak atau anak-anak ti hiji lalaki kama anakum sebenarnya sungguh maraneh kabeh eta ibadullahi ibadu rabbin wahidin hamba na ti pangeran nu sahiji. Sok taatu euy ma tasiruna bihi itu aya jaman geus baralik ang tulikeun ge ieu teh mana fa inal muslima karena sungguh jalma muslim eta akhul muslimi dulur muslim fiddin agama wa anil Hasan jeung kana Hasan bin Ali kata Rasulullah Ali an Rasulullah kata Rasulullah sallam qala dawuh ya kangjeng Nabi algil kalabada algil ari dengki wal hasad jeung ari iri algil ari dendam wal hasadu jeung algilu al hasadu jeung ari naon tadi teh dengki eta yakulani naon ngorowotan ieu gil jeung hasad al hasanah teh kana pirang kebaikan kamata kudu seperti naon ngaduruk naon anaru seuneu al toba kana suluh. Ukia dihikayatkeun naon anna Aliya anna iblisa sungguh cecep iblis eta ata ngadongkapan iblis baba Firauna kana pintuna cecep Firaun Fakoro atului ngetok itu iblis alaihi di atas ieu Firaun al-baba kana panto alih ka Firaun maksudna mah teu di atas di luhureun nya di atas kawe ka Firaun Faqala salajengna dawuh sa Firaunu cecep Firaun man kan lapad man eta saha hada ari ieu siapa anda Faqala salajengna dadawuh itu mama iblis lau kunta kana lapad lau kunta saeta woi saha eta naon lau kunta lamun bukti maneh lamun bukti salira eta ilahan pangeran majahilta maka moal teu apal anjeun
majahilta maka moal teu apal anjeun falamma dakhala tulus samang-samang salebet itu mama iblis qala dadauh itu mama iblis dari Firauna kacece Firaun naon ya Ada es krim. so qala dadauh itu saha mama iblis ya li Firauna kacece Firaun atarifu kana pada atarifu nah apal anjeun fil ardi di muka bumi man kana eta saha huwa ari ieu kumaha sih man huwa man ari ieu kumaha teh ngalogan man huwa syarrun minka eta saha huwa ari ieu man teh eta syarrun man ari saha eta huwa ari ieu man teh eta syarrun leuwih goreng gitu atuh min katibatan salira Firaun cep qala dadauh itu Firaun man eta saha ari itu man huwa syarrun teh qala dadauh itu mama iblis alhasidu kana pada alhasidu ari itu si man huwa syarrun teh eta alhasidu jalma nu dengki wabil hasadi jeung kalawan hasud waqota tumiba anjeun tigebrusa anjeun fiadil mihnati dina ieu kacelakaan malapetaka mihnah teh cobaan ya wasyubatu rabi'atu wal arbauna ari cabang anu mereka 44 eta man'u zammil muslimina ngalarang nyaca jalma-jalma muslim fi hadratihim dipayuneun ieu muslimin au ghaibatihim atawa dipangkereun ieu si muslimin qala dadau saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasa bimriin kalaban bihasa bimriin kalawan biasa bimriin eta cukup ka jelema minasyari tina kagorengan atawa asup kana kagorengan ayah kiro arien ngahinakeun ieu si imruun akhohu kadulurna si imruun al muslima anu beragama Islam isi akho kulul muslimi ari tiap-tiap jalma muslim al muslimi di atas muslimu sejena eta haramun haram naon damuhu getihna ieu si muslimi al muslimi eta wa maluhu jeung hartana si muslimi wa irduhu jeung kahormatanana isi muslimi wal ma'nari manana eta yakfi lapad yakfi cukup al insana ka jelema minal qabaihi tina pirang-pirang kagorengan naon cukup teh ayastahkiro yen ngahinakeun si insan biakhihi kaduluna si insan al muslimi anu Islam anu beragama Islam ieu si akhi li fakrin au ghairihi li fakrin ya li fakrin karena fakir malarat sok mangga
au goirihi atawa lian ieu fakrin fala iku maka ari anu layak eta ta'zimuhu ngagungkeun ieu si akhi ngagungkeun ka ieu si akhi wa ikramuhu tegasna mah ngahormat ka ieu si akhi fajami maka ari sakabeh perkara yu'zi anu milaraan ieu mal muslima ka jalma muslim eta haramun haram jami irokotu damihi tegasna mah ngalirkeun getihna ieu si muslim wa akhdhi malihi jeung nyokot hartana ieu si muslim wa damihi jeung moyokna itu si muslim fi hadratihi di payun muslim mau goibati atau di pangkareun si muslim. Nah gitu. Wa fil hadis jeung tabnih hadis man adalah padman man arjama eta mata maut isi manta iban tingkahna nu tobat isi man minal gibati minal gibah imanya minal gibati tina ngagosip fawa makari isi man ta akhiruman pangtungtungna jalma yadkhulu nu alabat isi man al jannata ka surga wa man jeung arsa jalma eta mata maut siman musyiron baru ngalanggengkeun isi man alaiha kana ieu gibah bahwa maka ari isi man mata teh eta awaluman kawitanana jalma pangheulana jelema ya duhul nu asup isi man anaro kana neraka. Wa huwa bare ari isi man mata musiron eta yabki mewel isi man. Wa qala dadauh Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana lapan man ari jalma eta hamia ngaraksa isi man irdo akhihi kana kahormatan dulurna isi man al muslimi anu muslim isi akhi fi dunya ba'atha maka ngutus saha Allah Gusti Allah taala lahu pikeun isi man teh malakan ka malak tuh teu malaikatnya malakan da hiji ya mi anu ngaraksa isi malakan hukasi man yaumul kiamat minan nari tina seuneu neraka wa qala dadauh Kang Muhammad sallallahu alaihi wasallam nara teh seuneu nya seuneu neraka seuneu maneh lamun disundakeun gitu naraka naruka gitu seuneu maneh nya tina seuneu mah intina mah man ari saha jalmana eta dzukira digosipkeun isi man indahu salah man ari jalmana eta dzukira digosipkeun ira ucakakeun si man saha akhuhu dulurna isi man al muslimu anu muslim isi akhu wa huwa bari ari isi man teh eta yastati'u gitu teh yastati'u mampu isi man surokana nulungan isi akhu falam yansur tuluy teu nulungan isi man hukasi akhu adraka maka nyiksa hukasi man dukira indahu sallallahu Gusti Allah biha kusabab ieu zikru kusabab gibah di dunia di akhirat di akhirat wa man jeung harus jalma eta dzukira
digosipkeun indaw dicakateun siman sakuhu durane siman al muslimu anu muslim ieu si akhu digosipkeun dulurna panasoro tuluy nulungan itu siman hukasi akhuhul muslim nasoro maka nulungan hukasi man saha Allah Gusti Allah fi dunya wal akhirati jeung di akhirat. Wakul nadim jeung ada dawan kinadim amsik nyata lapa amsik kufa terusan mah kudu nyegah maneh wamna terusan nyegah maneh bahwa makari ieu amsik teh eta min atfil muradifi tina atap nu sarua atap lapad nu sarua ala truk kana lapad utruk kuninggalkeun kunahan eta teh keneh wa qul dawahan kinadim li irad muslimin irad muslim bikasih lain kalau dikasarkeun aina geus eta bikasih lain dikasrahkeun aina gitu fal irdu ari irdu eta nafsu diri wama jeung perkara sarta perkara gitu diri jeung perkara na yuh sabu nu diitung lahu pikeun ieu si nafsu diitung ieu ma kitu nya lahu pikeun ieu si nafsu ya minal makarimi nyatana tina pirang-pirang kamuliaan nu kulujaran nazim tadi atos teh an-nafsu wa may yusabbulahu minal makarim. Jadi makarim teh jadi diri dengan kehormatannya gitu ya. Dirinya sendiri dengan kehormatannya, harga diri nah intinya malah. Wa qauluhu ada dawahan kinadim bataslamu nyata lapat batslamu yen mana tak lamun mah naon gitu nahan diri maneh damal muslimi kana ngahinakeun kana nyacan jalma-jalma muslim wa makarim maneh eta taslamu salamet maneh tina naon min pasadihim tina ngabalesna itu si muslimin ka maneh ya bener ya min fasadim tirang kagorenganana gitu lah liqaulihim karena dawahanana para ulama itu kamar cek tadi fil misli dina perumpamaan man gorbala nyata lapan man arsoyam atau gorbala naon ngayak ya si man lina si kajalma-jalma nakhlu maka nakhlu gitunya tuh nakhlu maka bakal ngayak nakhlu maka ngayak itu si nas kasih man mun nyaring disaring ini ku batur aya manteg ada jamaah fatisha mariksa iman ala usulihim kana asalna itu si nas wayubihim tegasna makana kacacanan si nas fatasum maka bakal mariksa itu nas ala dalika kana eta usul jeung uyub fi haqihi dina hakna siman asadda taftishin kalawan banget kamariksaanana qala anazim qala ngadawa sa anazim kinazim akhlis li rabbika thumma surra bi ta'atin wahzan bisu intub wa antan nadimu akhlis kudu ikhlas maneh
lirobika ka pangeran maneh sumasuro salajengna kudu bungah maneh bitoatin kalawan kataatan wahzan jeung kudu sedih maneh bisuin kalawan kagorengan ku sabab goreng tuh kudu tobat maneh wa anta bari ari maneh eta ana dibu jalma nu nalangsa tobat teh kudu bari nalangsa. Zakaro nutur saha anadi mungkin nazim fi hadzal baiti dina ieu bait salat syu'abin kana 3 pirang-pirang cabang fayuqalu maka dicarioskeun alat tartibi ma tingkah netepan kana nyusuna perkara maro nutos tipayun ieu ma naon dicaritakeun teh wasyubatul khamisatu wal arbaun lapad wasyubatu ari cabang al khamisatu al arbaun anu nomor ka 45 eta ikhlas fil amalina beramal lillahi karena Allah taala dengan Allah. Qala dadawu al Ghazali Imam Ghazali walillah kenapa ikhlas wal ikhlasu ari ikhlas eta wa ari ikhlas teh eta yakuna yen bukti naon gorduhu tujuanana si jalma eta mahdu taqorubi malas gawe deheus ilallah ka Gusti Allah taala Allah falauna maka lamun mah sare ini si jalma masalan tinggal mana hatta yuriha sehingga yen rehat istirahat ngistirahatkeun atuh aroha yurihu istirahatkeun si jalma nafsahu kadirina si jalma liyataqwa karena supaya ngalap kekuatan si jalma alibat ke ibadah baduna satosna inama sasai naum kana maka bukti naumuhu sasai naum gorowok oh tuhnya diheureuyaan anak aing manaon gitu kana maka bukti naumuhu popo nah si popo popo aja nah di pasir huni mah popo lain bobo popo nah itu si saha tadi teh si man nya si jalma we nya si jalma lah geus marjekeun tadi saha ieu teh nu nama Enta ibadatun ibadah wakana jeung bukti eta lahu tetep kabogaan si jalma teh darajatul mukhlisina naon darajatul mukhlisina darajat jalma-jalma ikhlas fihi dina itu naon waman jeung ari soal jalmana eta laisa henteu isi man teh eta kadalika sapertina kitu ngalakukeun naon liyataqwa al ibadah fababul ikhlasi maka ari panto kaikhlasan fil amali dina pirang-pirang amal dina pirang-pirang amal naon pada melanana eta masdudun tertutup alaihi ing atase itu si man laisa illa ala nuduri kecuali di atas kalangkaan wal ikhlasu ari kaikhlasan eta yudodu malawanan ieu ikhlas al isroka kana teu ikhlas gitu kana musyrik teu ikhlas gitulah nya kan lamun teu karna Allah teh berarti ngaduakeun Gusti atuh
Gusti cemburu atuh sedangkan Gusti Maha Pencemburu ulah mata gitu teu ikhlas we intina mah teu karna Allah. Waqad waroda nyata dongkap fil khobarina hadis naon anal muroi sungguh zaman nuria eta yuda dipanggil si muroi yaumal kiamati di kiamat bi arba'i asma'in kalawan opat pirang-pirang jenengan ismun asma asam aya jamaan tina ismun teh ya muroi tegasna mah lapad ya muroi tegasna mah nami ya muroi gitu heja manuria ya mukhodi heja manu tukang tipu ya musyriku heja ma musyrik ya kapiru heja ma kafir intaha parantos seep ieu khobar waqala dadau salsuebu syarhil wasiyah nu ngagaduhan nu nyusun kitab syarah wasiatul Mustafa itu meureunnya wakamal kana lapan wakamal makomil ikhlasi ari sampurnana tingkatan keikhlasan eta yasulu bakal hasil ieu kamal bisudil abdi kusabab nyaksina seorang hamba ana amalahu kana sungguh amalna si abdi asolihi anu mana itu asoliha atau kanyut ana amalu kana sungguh nyaksi kana sungguh amal si abdu asoliha anu soleh ya amal nu bener eta makhlukun diciptakeun lillahi untuk Allah diciptakan untuk Allah ta'ala wa Allah ala sabil yakini dengan netepan kana jalan keyakinan laisa teu aya anu teu aya eta lahu tetep pikeun itu si abdu minhu tina amal berarti naon siwa nisbati taklifi kecuali hubungan naon beban hubungan parentah itu Allah teu aya kecuali berarti hanya gitulah nya ngaji balagoh teh anjeun nangis ingat sareng pangersa guru teu aya kecuali ya berarti hanya fakot hungkul waman jeung ari sawe jalma eta syahida nyaksi man amalau kana amalna isi man khalqan kana nu diciptakeun lillahi untuk Allah taala ala sabil yakini tinggal netepan kana jalan keyakinan lam yutla maka moal dipenta lam yatlub maka moal minta artinya maka moal minta siman alika Allah sawaban kana ganjaran walam tatruk jeung moal datang kasih moal datang kasih manaon afatul amali pirang-pirang kawat naon pirang-pirang pancabaya pirang-pirang pancabaya dina kumaha teh am tatruku salafah wahia geus atuh kitu kanyut walam tatruku jeung moal datang
itu kamananya iya atau tak itu teh afatul amali asalasah bener ya Allah walam tatruk jeung mau datang hu kasih naon afatul amali pirang-pirang pancabaya dina padamelan asalasatu anu tilu ieu afat wahia ari afatul amal teh eta Arya Urya wal kibru jeung sombong wal ujbu jeung ujub gitu. Baca deui ini mah wasyubatu sadisatu wal arbauna ari cabang anu nomor 40 genep eta al farahu bunga bitaati kana taat wal huznu jeung sedih ala fuqdaniha kana leungitna itu kataatan wanadamu jeung penyesalan ala fi'lil maksiati kana migawe maksiat lakin labuda wa ayakuna eta aya wawana geunahna labuda ayakuna we dengan warita ini kan labuda ayakuna labuda wa ayakuna eta dakena sebenarnya mah tuh da disebut salah cetak kumahanya labuda wa ayakuna kumawauna jaidah we tong dianggap itu entos lakin labuda ayakuna tapina ta'ajaran qad maujud wa ayakuna ieu teh linazil khafidnya min ayakuna gitu. Tina yen bukti naon farhuhu bungahna itu si itu si jalma entos bitaati kana taat min haitsu innaha tina sakira-kira sungguh itu kataatan teh eta fadlun karunia minallahi teh Gusti Allah taala wa taufikun jeung eta teh taufik minhu ti Allah taala lahu pikeun eta si iman teh yo si iman nya pikeun si jalma entos pikeun itu si jalma gitu nya tos detik tah kamakola seperti yenda dawuh sal Gusti Allah taala kul kana lapad kul kudu ngucapkeun anjeun Muhammad bi fadlillah kana padol Allah wa bi rahmatihi jeung kalawan kasih sayangna Gusti Allah wa bidzalika maka kusabab itu fadol jeung rahmat fal yafrahu maka kudu bararungah jalma-jalma walayam bagi geus supaya pro maku baru jalma-jalma tos ieu titik atuh da walayam bagi jeung tepantes nih penting walayam bagi jeung tepantes naon ayakuna yen bukti naon farhuhu orang Sunda farhuhu farhuhu jika fa dibaca fa maka ngalogat le maca Quran tuluy bungahna itu si jalma biha kalawan itu taat li ajli anaha karena arah-arah sungguh itu kataatan teh eta barozat muncul itu taat min fi'li tina pada si jalma gitu ima tetep pantas juga gitu pada maka ari ieu
kaun ieu kaun paruh biha li ajli anna barosat min pilih teh eta mazmumun dicela ieu hada wala budawa tuh aya wau deui tingalikeun Caidah we harita pan saya ningan pas ngalogat nu harita cek saya teh ieu wau ning harita teh geus jaidahkeun we ternyata ada ungkapan seperti ini itu abi maca deui labuda ayakuna labuda wa ayakun eta keneh ngan lamun aya wau berarti zaidah wala buda jeung tayang karo eta maujud wa ayakuna teu bukti kumaha cenah mun labuda teh di logatan teu meunang teh pasti da eta mah logat lempeng gitu harus nggak boleh enggak labuda logat naon terjemah lempeng lamun rek ngalogat apik labuda nya budu naon artina da lain henteu da lain pasti budun mah gitu kan logatna tinggalna kamus gitu wa yakuna tenen bukti naon husnuhu kasedihna si jalma ala fuqdani taati kana leungitna kataatan mal kiami sarta ngalaksanakeun biha kana eta kataatan wa illa harus sedih ketika tidak taat wa illa lamun teu sedih fahuwa maka ari itu adamul huzni kitu nya layakunu huznuhu ala fuqnadi ta'ah itu berarti adamul huzni we huwa nanti kadinya aduh hese ngalogatan gitu teh ngalian ngalogatan ngamarjekeun eta min alamatil khudai min alamatil khidai gitu make khi tetap cenah sebagian pirang-pirang ciri penipuan atau tertipu binapsihi ku dirina si jalma jadi tertipu oleh dirinya sendiri waman jeung ari sajalma eta lam yahzan teu pernah sedih yasiman ala fawati taati kana lepotna kataatan kana teu ngalaksanakeun kataatan walam yandam jeung teu nyesal yasiman ala fi'lil maksiati kana migawe pamaksiatan fahuwa maka ari ieu adamul huzni eta min alamati mauti qalbihi tetep sebagian pirang-pirang ciri maut hatena pupus hatena heuras maut hatena isiman qala dadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanglapan man ari saha wae jalma na eta sarot ngabungakeun nu kasimana nasana tuhu kebaikanana ieu si man wasaat jeung ngarasa goreng kumaha tuh nyusahkeun kitu nya nyusahkeun hukasiman naon sayatuhu kagorenganna si man fahuwa makari siman teh eta mukminun jalma nu beriman wan syu'batu ari cabang as-sabiatu wal arbauna anu nomor ka 47 eta atau batu tobat qala dadawuh sa Allah Gusti Allah taala ya inga ting ayyuhalladzina jalma-jalma amanu geus arariman ieu ladina tubu kudu tararobat maraneh kabeh
kudu tararobat maraneh kabeh ilallahi ka Gusti Allah taubatan nasuhan kalawan tobat nasuha wa mana nasuhi ari mana nasuh eta al kholisu anu murni karena Allah kudu tobat murni karena Allah kholian ae ta'ala gitunya ta'ala itu Allah kholian tinggal anu kosong ieu ya al kholis lillah kholian tinggal anu kosong kumaha sih teh wa manasuh eta al kholisu lillah kholian anu kosong kholian tinggal anu kosong ya kholis iya na ari amilna kumaha teh tinggalna kosong ieu makna tinggalna kosong taubat teh nya kana tobatna masyaallah ieu mah ieu amilna kholian mana coba Zaidun qaimun akilan kentangan misalnya tanya akilan tingkahna tuang ijaid gitu kan ada ieu kholian tingkahna kosong ieu makna geura kitu nya aduh nya kumaha nya kana tobatna we tingkahna kosong ieu tobat anis syawaibi tina pirang-pirang kokotor entos tingkahna kosong ieu kholis pan kholis teh bersihnya kholis teh murni gitu anu kosong ieu kemurnian paling gitu karena kholis bisa lah karena kholis tingkahna kosong isi kholis teh jadi kholisnya karena kholisna atau karena tobat wa qala dadauh kami Muhammad alaihi salatu wassalam ataib kana pada ataibu ari jalma tobat eta habibullah mangga mana ataibu ari jalma tobat eta habibullahi kekasih Allah wa taibu jeung ari jalma tobat minadzambi tina dosa eta kaman bagaikan seorang ladama untaya dosa eta mawjud lahu kasiman wa min ma'ani tobati eta tina sebagian pirang-pirang mana tobat tarkul maksiat ari teu maksiat gitu jadi tubu ilallah ulah maksiat maneh gitu filhal waktu harita wal azmu jeung ngamaksud ala tarkiha kanalkeun eta ma'asi fil istiqbal dan zaman pahareupeun gitu hiji dua tah wa tadaruki ma ala tarkiha wa tadaruki ma jeung nyusulan perkara sabako kumaha kala tarkul ma'asi fil hali ari tah mubtada wal azmu ala tarkiha istiqbal wa tadaruku meureun teh lain meureun pastilah jadi mubtada wa tadaruku ma tong diatapkeun kana ala nya sugan teh ngamaksud kana nyusulan perkara anu mesti heula kumaha wa tadar ari idrok eta mah nya nyusulan mah ieu mah tadaruk tadaroka ya tadaroku ieu mah sakali deui wa tadaruku ma jeung ari kitu eta teh mubtada tina ma'ani mubtada bilangan wa tadaruku ma jeung memeres perkara sabako nu payun ieu ma mina taksiri nyatana tina lalaora jadi kesalahan-kesalahan yang dulu itu
diperbaiki. Fisabikil ahwal di jalma nu ti heula dina pirang-pirang kaayaan. Jalma ti heula. Kurang mah nu geus kolot teh gitulah mah cik teu poho. Di naon teh sabik teh kan jalma nu ti heula. Jalma geus kolot eta. Poho. Wadalika ari itu kamana marjana eta layusaku fi wujubihi. Wadalika ari itu tarkul kabeh we nya kabeh we tarkul ma'asi azmu jeung tadarukuma sekali deui. Wadalika ari henteu maksiat teu ngulang deui maksiat azmu ala tarki hatinya istiqbal jeung naon memeres perkara nu geus kaliwat teh jeung memeres memperbaiki kesalahan di masa lalu gitu ya. Eta teh layusaku teu dimangmangani itu dalik fi wujubin kawajibanana itu dalik. Wa amanadamu anapun ari penyesalan alama kana perkara sumutus payun ima wa tahazzunu jeung naon sedih alaihi kana ieu masabak eta faujun maka wajib maka eta wajib penyesalan wajib. Wa huwa ari ieu nadam wa huwa ari itu nadam teh eta ruh tobat ruhna dina tobat kama kola mana kamera ka mana teh mana teka tempo na layar mah kama kola seperti keterangan kalau nggak dohon karma Sa'al Ghazali Imam Ghazali wa ila dzalika ya wa ila dzalika jeung kana itu nadam asyaro amanadamu nya dalikna kadinya marjana asyaro ngisarahan saat ginadim bikol kudawanan ginadim wa antan dim nyatana lapad wa antan nadim tegesna wa antan nadim wasami'a ngadangu sa Abu Bakar Siddiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul dengan dawi Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ngalapan ma min abdin teu aya ti hiji hamba teu aya ari seseorang eta yadnubu gitu aja idahnya berdosa ieu si abdun danban kalau dosa fa yuhsina sin nu tuluy ngalus ieu siman si abdun atau kana abdas wa yusolli salajengna salat itu si abdun summa yastaghfiru salajengna min abdin yadnubu anu atuh etana yadnubuna
itu khobarna 100 ila ma teu aya min abdin ari seseorang hamba yalmu anu berdosa isi abdun dan mengkaon dosa fayusunu tuluy ngalus-ngalus isi mana tohuro kana susuci kana abda sulasan salat isi abdun wa astagfirullah jangan nyungkeun ampun si abdu Allah ku Gusti Allah illa gufiro kecuali eta dihampura sopolahu itu si abdun. Waqala ada dosa Rasulullah SAW man ada saja man akan man kalapan man ada saja takola ada dosa man asal kalawan 10 kali hina yusbihu dikala pasu subuh isiman wahin yumsi jeung dikala pasu sore isiman ngadaukeun teh astagfirullahaladzim alladzina ilaha qayyum wa atubu ilaih was'aluhu tobat was'aluhu tobat wal magfirata asal tobata wal magfirata min jami dzunubi geus sakitu gufirat maka dihampura naon dunubu pirang-pirang dosana itu si man qala asron logatan astagfiru nyugun ampun abdi ka Allah Gusti Allah di menu maha agung ya Allah alladzat nyatana zat la ilaha anu teu di pangeran teu wujud kecuali angin ieu angin atau kecuali lagi al hayyu boleh al hayyu al qayyum anu mah hidup al qayyum mandiri wa tubuh bari tobat abdi ilaih ka Allah wa as'alu bari nyungkeun abdi ka Allah atau tobat wal magfirata jeung kana ampunan min jami dzunub kana sakabeh pirang-pirang dosa walau kanat sanajan bukti itu dzunub teh eta mithla romalin alijin bagaikan pasir alijin anu ngagunung ieu romal wa man ya'lam taqala dosi man subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta gufirat maka dihampura dzunubu pirang-pirang dosa iman qala subhanaka kalau kana saya bukti itu dzunub teh eta mithla dabibin namli bagaikan rayapanna sireum ngarayapna sireum lu katana subhanaka masuk Gusti kalau nyucikeun ka Gusti dalam tu ngadolim abdi nafsi dari abdi walim tu bari apal abdi teh suara kana goreng fagir maka moga ngahampura Gusti li ka abdi dunubi kana pirang-pirang dosa abdi anu kana sukala gojeng teh eta lagi seru teh di anu ngahampura dunuba kana pirang dosa ina anta angin saha Gusti wa qala dadaus Abu Abdullah al warok ngadaukeun warok teh daun kan mun warok namanya teh apa warok nami entos lau kana lamun mah bukti eta alika madarat ka maneh minadun mijan pirang-pirang dosa naon aya teh bukti teh miflu adadil fitri bagaikan bilanganana tetesan hujan wazubadil bahri jeung bagaikan buih lautan laukana alaika lamun aya maneh teh boga gitu dosa nu bagaikan bilangan tetesan hujan dan sepenuh buih lautan muhiat maka dihapus itu dzunub
anka jauh ti maneh idza staghfarta apabila minta hampura maneh bihadzal istighfar ku ieu istighfar wa ada istighfar tahada ieu istighfarna Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'antuka min nafsi thumma lam ufi sekali deui wa astaghfiruka min kulli ma wa'antuka min nafsi thumma lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalatuhu ghairuka wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala maksiatika. Geus bikin kadinya kudu bener bahasana koma titikna ulah ki Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu thumma udtu fihi wa astaghfiruka baliknya titik koma na Allahumma ya Allah ini sungguh abdi teh tak salu nyungkeun abdi ka Gusti wa astaghfiru jeung eta nyungkeun ampun abdi ka Gusti min kulli dzambin tina saban-saban dosa tawas tubtu tingkahna tobat abdi ilaika ka Gusti minhu tina idzan bun summa udus salajengna uih deui geuningan abdi teh kana idzan bun fihi dina idzan bun wa astaghfiru abdi teh nyungkeun ampun we deui ka Gusti min kulli ma tina tiap-tiap perkara antu anu ngajangjean abdi ka Gusti min nafsi tina diri abdi sumalam ufi salajengna teu nyumponan abdi laka ka Gusti bihi kalawan eta mawadu kudu dimarjikeun da bisi paroroho bisi budak urang maca bihi kana eta mawadu wa astaghfiru nyungkeun ampun abdi min kulli amalin tina tiap-tiap amal arotu nu mikahoyong abdi bihi kalawan eta amal teh wajhaka kana zat Gusti fa khalatu tuluy nyampuran hu kana eta amal naon biru kalian Gusti jadi teu ikhlas wa astaghfiru nyungkeun ampun abdi ka Gusti min kulli nikmatin tiap-tiap nikmat an'amta anu mapareun nikmat Gusti biha kalawan nikmat alaya ka abdi lain ala ieu teh fastaan tuluy abdi kelah ka ngajadikeun jalan biha kalawan eta nikmat ala maksiatika kana maksiat kana duraka ka Gusti gitu nyungkeun ampun Gusti kola ngadaos Suhaimi garis miring gitu teh kola ngadaos Suhaimi Mas Suhaimi ieu kamera tadi bae da teu ningali kamera kola ngadaos Suhaimi Mas Suhaimi fi Lughabi Talibin dan kitab Lughabi Talibin wa akhraja ngaluarkeun kana hadis berarti mah saha Tobroni Imam Tobroni an Abi Darda kata Abu Darda ngaluarkeun jeung ngadawuhkeun teh man kalapan man arsa jaman eta istighfaru nyungkeun ampun man lil mukmin kana orang mukmin wal jeung mukmin kalayan sabandin tanah saban kalawan 7 wa 20 yang 20 nomor tambalenan kana maka bukti itu si man istighfar teh eta minal ladina tetep di golongan jalma-jalma yustawi jabah sopolahum iladina dijabah doana wa yurzaku jeung ti golongan jalma nu rezekian sopolahum berarti nya wa qala ada dawu Abul Hasan Asyadzili si Hasan Asyadzili in aradta kalapan in aradta lamun mikahoyong salira
Allah yasda kana ieu henteu berkarat laka pikeun anjeun kabogaan anjeun non kolbun hatena teu karatan. Ieu nu meulian we tah. Naon euy meuli naon? 200 si Hamis. Sok ya ditulis. Mana bisa? Alayasda laka kolbun wala yaliju jeung teu asup hu kana kolbun janon hamun kabingung wala jeung teu asup kana kolbun kadarun kokotor wala yabu jeung teu nyesa alaika madar ka maneh naon zambun dosa faaktir mah kudu ngalobakeun maneh min qaulika kana ucapan maneh subhanakallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Subhanallah nyucikeun abdi kalau nyucikeun ka Allah wa bihamdihi jeung kalau muji ka Allah. Muji abdi kalau muji ka Allah. Subhanallahil azim suci Gusti nyucikeun abdi kalau nyucikeun ka Allah. Maha suci Allah al-azim anu maha agung Allah al-azimi. La ilaha ta'ala mawjud illa Allahu angin tegasna Gusti Allah sabata tetap tetap naon ilmu keyakinan kalimat fi qalbi dina hati abdi. Waghfir yang mau Gusti ngapunten li ka abdi dan bikana dosa abdi. Sabata ilmu hafi qalbi gitu. La ilaha illallah sabata ilmu hafi qalbi. Waghfir li dzambi waghfir jeung muga Gusti ngapunten mun ka orang-orang mukmin wal mukminati jeung ka orang mukmin. Wakul jeung kudu ngucapkeun anjeun alhamdulillah wassalamun ala ibadihil ladzina istofa. Alhamdulillah sadaya puji eta lillahi arsyiba eta lillahi tetep ka Allah wassalamun jeung ari kasalametan eta ala ibadihi muga dilimpah curahkeun ka hamba-hambana Allah alladzina kana ibad istofa anu milih Allah kaladzina qala nabi. Alhamdulillah alamin. Sallallahu